Itu dina jero ieu wadah teh aya hiji orok geuning. Heueuh ari maneh tadi nyebutna babayi. Da di daerah Ciamis Banjar mah eueuh babayi teh sia teh. Babayi mah kan kidul. Babayi mah bahasa Panganaran. Keun we aing salah saeutik mah keun atuh. Pemberihan nu mayar eueuh sia teh. Dina pelebah dieuna mah boro-boro aing admin oge teu boga duit. Kan ayeuna bulan puasa duit. Untungna we bulan puasa ayeuna bulan yang celengan amal heueuh. Tah ayeuna nini. Hayu atuh ieu budak atawa orok teh urang bawa ka imah. Urang diaku ku urang heueuh ku teung teuingeun eta indung bapana nya euy zaman kiwari. Orok-orok wae ge dipiceun atawa heueuh. Teuing dipiceun, teuing ragrag piraku ai ragrag mah teh. Nya. Enggal nu kacarios. Ieu hiji jabang bayi. Nyaeta diangken dicana ka ieu padumukanana aki balangan terang. Dah, di dieu aing bingung nini. Kumaha tah ge? Nah saha ieu pingaraneun ieu budak? Aduh. Halus budak mah. Heueuh. Da ai dingaranan Primus goreng. Komo di ngaranan eta mah. Moal bener ka dituna euy. Arek di ngaranan AS komo deui. Heeh. Amerika Serikat. Lain sia teh Aliando Syarif. Komo teh. Atawa PS. PS mah ulah geus dibawa ka Nusa Kambangan. Geus sok atuh aki saha pingaraneunana kira-kira ieu budak. Di dieu atuh ieu aki balangan terang menekung kanu agung mujabrata kahiyang mahasukma. Estuning mepet bayu mepet babahanan catur dria itu kaayaanana. Ai catur teh nyaeta catur teh opat ujang. Ai dria teh angen-angen. Sir budi cipta rasa. Ana ucap boten dipun ucap, ana tinggal boten dipun tinggal, ana dangu boten dipun dangu. Estuning husu menekung kanu agung. Miharep sapaat karamatna tinu maha suci. Kalayan di dieu salami tilu dinten tilu wengi ieu aki balangan terang mujabrata kahiyang maha sukma. Dingawitan bismillahirrahmanirrahim. Muji syukur ka ilahi Robbi ka Gusti nu Maha Suci nu kagungan sifat welas asih Nur cahya nur cahya papat warnane sapanunggalan. Putih kuning abang ireng nyawiji dadya tunggal. Tunggal raga lan rasane tunggal geni lan urube.
tunggal bayu lan ademe tunggal bayu lan ademe sir budi ciptaning rasa anak ucap boten dipun ucap tawis tehes kayang widi gedong ruket tali rasa pangadeg pangancing rasa barabai kemang kastori diliwir angin-anginan gampang sapolah-polah ke gampang sakarep-karep bae gampang saniat-niat teh tulak sari sapu dandahing batara sapa munut kinuluran sapa nejati nekanan sapa nejati nekanan mareng ti Gusti Nu Agung amin ya robbal alamin mugi Gusti nanta bang lumenggang ya lumenggang ngancik ning alam papat wulan usik balik pitung bulan nyepuh ugane salapan sasi kasalapan magelaran pral maglaran ing buana angus lampah nu kacarita atuh ieu aki balangan terang barang lugai tina pangtapaanana atanapi tina panyepenanana di dieu menak ilham anu katampi wireh ieu sang jabang bayi anu kapenak kedah dipasihanami atanapi asma anu utama Asyep lucu anak king. Nah budak teh jiga nu ngarti nini. Tapi cerewedin mah kitu. Di dieu meureun aki abah aki rek mere pijimateun keur hidup. Saha pingeraneunana cenah aki? Ieu budak teh kulantaran kapanggihna dina Badodon. Ai Badodon teh buwu, ai buwu teh deukeut barayana jeung Wide. Eta
ngan pedah piraku ai budak kudu di ngaranan si Parel mah goreng. Lagi si Rahel. Da ieu teh jigana budak teh cek pameleng aki mah Dedi Matak maki. lain budak jore-jore ieu teh turunanana jigana mah ieu. Bisa manea. Aya tilu manea mah. Jika nama ieu budak teh terusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusaan. Kerajaan. Tah, aya turunan ti kerajaan, turunan Menak, bener. Tah, ngan hidup meureun bari ngalalakon aki rek merengaran nyaeta Banyak Wide atawa Agus Wide atawa Jaka Tatanduran. Naon sabab dibere Jaka Tanduran? Sabab hidup kapanggih ku aki teh dibarengan ku hiji nog hayam. Kabeneran meureun anu miceun hidup teh aya kanyaah kadangkala mahanan nog. Nan pawantet mun cerain. Padahal lamun zaman kiwari mah meureun budak teh di bahanan HP rek dipicin teh nya meureun puguh neleponna. Nya di dieu ti taun ka taun gentos bulan datang tahun, gentos tahun datang windu. Ieu bagus Banyak Wide ngalincak kana alam rumaja itu kaayaanan. Alayan ieu Agus Wide atanapi Banyak Wide nuju kaayaan sempal kapiguyon. Asyep bager anak king anak abah cing ka dieu sakedap cu. Aya naon aki? Putra panjenengan Banyak Wide. Ayeuna kapayudan aki cuma dong dateng harsa aki. Ieu bager ka mana si Nini? Itu rupi nama si Nini menuju di pengker aki. Tah ieu anak king pangna aki nyaur dina waktuna. Dina waktuna aki nyaur aya nu arek dibadamikeun ka hidup. Yen hidup teh dina waktu ayeuna geus maju ka sawawa. Yen hidup teh ayeuna geus bujang. Sakedeung deui ge bakal nincak dewasa kitu anak kasep. Janten kedah kumaha atuh putra teh aki dina waktos ieu. Kieu kasep anak king. Sabenerna hidup teh lain anak abah. Oh janten putra teh sanes putra salira aki. Lain. Naon pangna aki ngabejakeun kitu heueuh sok sieun dosa anak king. Kudu dibejer beaskeun. Ulah mentang-mentang urang mampu ngurus hayo katurunanana disumput salindungkeun. Nya eta teh ngalangar unan-unan nu kitu teh. Tak kitu kasep jadi hidup teh sabenerna mah lain anak Nini jeung aki. Oh, ari atos putra saha atuh abdi teh aki? Duka ai anak saha-saha nama anak king. Ngan aki teh manggihan ilham sajeroning manggi hidup teh dina leuwih atawa di walungan teh.
yen hidup teh jaganing pageto bakal menang kabagjaan ku jalan dipulung ku aki desa bener nama hidup teh cenah lain anak jalma samanea nya nurutkeun ilham anu katarima ku aki dina sajeroning olah tapa hidup teh cenah turunan Raja Galuh anaki manya aki putra panjenengan anu sakieu goreng patutna dedeg teu sampe rupa teu hade paripaosna nah manya turunan Raja Galuh Mustahil betulnya. mustahil kanca Oh. kasep anaki Kudu di karaton diam nage pinternya. kapan sagala rupa oge kumaha luar ayeuna hidup sanajan turunan raja ari luarna atawa casingna mun casingna teh mah di kampung nya heueuh we meureun rupana ge jiga urang kampung tah jadi ayeuna mah kieu wae hidup gerabral gera init ka kerajaan Galuh paluruh Ibu Rama hidup kalayan gera baktikeun diri ka nagri sebakeun raga ka nagara gera wakapkeun eta raga jiwa demi keur kapentingan nusa bangsa jeung agama urang atuh unyuk sumanga akit putra panjenengan dina waktos ayeuna bade nyaosan kana pancen anu ku aki dilimpahkeun ka putra kalayan sateu acana putra panjenengan lunta ti ieu padepokan nadajian pangdoa kitu aki anu dicuhunkeun ku kaula ye satria oge make hahaleuangan nya euy Ari satriana satria seniman. eta mah dalang pantuna we nu olo-olo cek dek mah hayang bengah haleuang sangkilang puasa ti koro garing keriripuhna kadang wayah kieu teh tah kitu kasep tah eta teh swanten naon aki nu kitu teh ciung bageur manuk ciung ngan sorana keur kitu eta teh Beda-beda. jigana keur hareeng eta ciung hari itu anu gugun tayangan di luhur naon aki mun anu kitu mah dulur nu jauh baraya nu anggang eta teh tanu kitu teh nu disebut monyet kasep lamun cek bahasa kawi nama nu kitu teh wanara ciung wanara aki aki kumaha upami putra panjenengan ayeuna ngalandih anjeun atanapi ngalandih pribadi naon kasep kumaha putra panjenengan saupami ayeuna ngagaduhan asma atanapi jenengan ciung wanara cing urang itung ku akinya kasep ciung wanara wah bener alus ninggang dina padaringan kebek teh euy jadi sae aki nami eta alus bahkan engke teh eta ngaran hidup bakal kababawa saupama hidup engke ngajadi raja di Galuh kitu kasep bral ayeuna mah geura lumampah ngan saacana lumampah ulah poho geura teang nog hayam nyaeta anu keur diangreman ku Oray Nagawiru anu ayeuna aya di Gunung Padang tah meureun ayeuna teh geus gede eta hayam teh geus netes geus jajangkar jiga nama ayeuna tah engke eta nu jadi pibatureun hidup jadi pijalaneun hidup pikeun nepi kana cita-cita hidup ngahontal bela nagara jeung bangsa
atuh engana ieu carios di dieu Raden Banyak Wide Atana Piciung Wanara Kukuwari ngajugjug ka Gunung Padang itu kaayaanana